aing keur ngobrol yeuh jeung tetangga. Cing, nyane hari wayah gawe. Anu tah gawe gawe heula ta rek madang heula. Madang heula. Hah? Madang heula. Aduh, madang heula. Teu madang heula mah nyane keur gawe pingsan teh nyusahkeun kan tah gawe. Lamun udang hes, madang heula rek mandi heula. Madang heula. Ah benar, udang hes ge madang meh heula. Moal mandi moal si beungeut. Nah, dir madang. Lamun wayah nyeklak kikuk-kikuk jeung awewe ek madang heula ta rek ka kamar heula. Madang heula. Bener madang heula. Teu madang heula mah leuleus. Kayak jungkir nyane eleh ku awewe. Nah, itu terakhir ya. Lamun wayah salat beuteung peurih rek salat heula rek madang heula. Salat heula. Hah? Salat heula. Yah salah. Naon salat heula madang heula. Yah salat heula cenah. Masih keburu pae. Yah, atuh pae mah urusan nu kawasa, masalah pae mah. Yah, atuh madang heula yah. Atuh pae keur salat mah halus. Husnul khotimah. Yah. Kayaknya pikiran ngalayang. Salat heula mah mikiran depai sepeda jeung goreng daging entok nya. Jadi madang heula ka seubeuh, salatna tenang. Madang cek aing ge.